Ang dia maksudnya minta nuntah dirinya. Hah? Kayak dia nyarnaun mun nuntah di dia. Dia bogo otak teu. Asak ngecret bae dong nyising bae dia. Dia nyaho teu, lamun micen nuntah sembarangan, lamun panyakit ke kamari ge loba di nomor recret gara-gara runtah. Oh teu, runtah warna plastik warna beureum teh ngalobakeun reungit. Gara-gara runtah ieu teh ke kamari teh loba reungit tonjok dia poe. Ngampura mang. Anjing. Tuh kan gara-gara dia. Dia mun dia teu micen nuntah di dia moal doang kieu jelema teh. Kan jadi salah orang, Mang. Aku ieu salah dia, lamun dia mau micen nuntah di dia mah moal mantak kieu. Tolong kieu ku aing. Mabang. Tuh, Iya, tampilnya ku anjing. cakar langsung Dia anjing. cakar. Duh, kumaha ieu baru udah bisa kieu. Maksud Boy, enak nih, harus si barudak ieu, parah ieu, enak nih. Ya mulai di luar lu. Buat si Eta, anjing dong banget gak anjing. Dia anjing. Asal dia. ya mang, si budak teh gelut gara-gara runtah ya. Gara-gara runtah teh kuarina masyarakat acak-acakah. Bubar. Lain dari bubar geus, bubar. Gara-gara runtah dari runtah. Dia nonton aing bae sih. Ada kemarin buka mata bolong. Bisi lonjok ya. Lain bisa nonton. Rekam. Anjing. Tuh kan gara-gara dia. Emak. Dia bogo otak tuh micen runtah sembarangan bae. Anjing. Dia nyaho teu gara-gara Anjing. Tuh kan gara-gara dia. Emak. Anjing. Tuh kan gara-gara dia. Dia mun dia teu micen nuntah di dia moal doang kieu jelema teh. Aduh aing. Aku ieu salah dia, lamun dia mau micen nuntah di dia mah moal mantak kieu. Tolong kieu ku aing. Oh, itu mesti temen tampur aing. Gara dia lah, lamun dia teu micen nuntah di dia moal mantak kieu. Oh, dia mah tuh. Benar kan aing na sore kasulungkeun teh, Abo. Aduh anjing, aduh. Gara-gara dia. Boy, enak nih, harus si barudak ieu, parah ieu, enak nih. Ya mulai di luar lu. Buat si Eta, anjing dong banget gak anjing. Dia anjing. Asal dia. Katang kurang. Aduh dia anjing ngomong bener. Kieu mang si budak teh gelut teh gara-gara sampah. Tadi runtah kok sampah.